Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang naraskeun hancanu kamari dina judul Aki-aki Nyanung bagian ke-17. Kamari teh ayeuna urang hanca bagian ke-18. Mitra Baraya sadayana Kak Samad. Salam dunya, tong hilap di like, di komen, di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Bubun di Banyaran. Mangga mitra supados teh nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng nu kakantun dinten kamari. Mangga maranco manco. Geus we anjog kamari teh dugikeun si Ami geus narepi deui ka imahna kitu nya ka material. Geus kitu mah ayeuna urang caritakeun Mbah Murdasim anu teu keurteun Aki Yaya. Oh kitu we ki tayo modalna yang hajat sok we lah atur-atur kumaha tatanggoyan mah atur we kumaha lah sapenting mah sah we rumah tangga kuring jeung Witika nya tuagankeun diatur ke urang badami jeung RT kumaha alusna. Oh udah gitu sok we ya sukudu ngeurek telepon heula ieu Kai Awi jeung Kai amesana dikirim ayeuna ka Tongo. Mitra leos udah keluar telepon gitu nya. Telepon ka tukang Awi kirim heula 2 truk we heula ayeuna cenah. Kai geus 1 truk deui datang karep dilunasan. Terus tukang Kai telepon kirim heula cenah. Kirim heula bisa 2 truk atuh kaso-kaso jeung titihangeun geus pasini janji gitulah geus jadi we kitu kayak masalah duit teh dilunasanana geus 1 truk deui dararatang da 3 trukan meuli teh Awi 3 truk raeng 1 truk Kai Awina 2 truk jeung Kai balok Kai itu 3 truk jadi 6 truk kapmen tadi kirim heula 2 truk kan. Geus weh pasini geus kitu nya geus nangaponna gancangna carita babanamian geus beres geus sip poe kitu oke lah poe minggu kawin. Ya urang mulang we ayeuna mah da Kai ge sore cenah datang ting isu ayeuna mah urang mulang we lah. Yo mitra atuh waruruk salam nya enak teh paramitan Tika gitu biasa sono keneh neng Tika geda ku ningali dunyana ai ningali kana pangawakan mah pangawakan aki-aki tapi duitna sakitu keun bae tanah geus pangeulikeun mas kawin geus 100 gram duit 50 juta jarang atuh di lembur mah teu kakocapkeun gancangna carita nepi we kitu ka imahna Mbah Murdasim teu nyurigakeun teu nyirikeun si Ami mah biasa ngabagiakeun salaki datang malahan macai disuguhkeun geuningan apih tos uwih bade cai naon apih rek kopi bili kopi rek cinteh we tong kopi lah bari yeuni seula awak aduh capek di perjalanan kaditu ka dieu ka Ciar ka Soreang ke Majalaya ka Ciwidey
terus di Selajami dia tuluy kebat ke Soreang terus ka Ciwidey nepungan kai cenama ayeuna ting berang ting sore aya daratang kai jeung awi teh ngomong nama rek dua truk heula awi 2 truk kai 2 truk sugan atuh berang da senang geus keur dipuat tadi teh keur ditaekeun dimuatkeun kana mobil awi teh jeung kai teh sugan atuh berang datang atuh syukur ari kitu mah mitra si Ami di ieu naon teh bisaan gitu nutupanana tetep maneh nama da panceg geus boga niat arek ditajong aki-aki teh ieu teh rencanana teh da geus buleud gitu percuma dipertahankeun oge ya teh caina sok tah tadi cai aya rokok di boga biasa somea rokok song ieu cai biasa atuh nya sok we heula atuh baradami heula ngobrol mah ame ka jero heula arek eta tuh jeung bisur ti keur nyayur yang dangeuna barudak rek marulang bisi rek ieu sok aya nu taruang heula aya nu tara eta teh nu digarawe teh jeung fungsi lila dudung datang Pak Epi medongkap iya dong aduh ripuh loh terus Selejami terus ke Coreang terus ke Ciwidey untung we boga supir budak ngora oh nya atuh nuhun pi lah iraha cenah kai teh dongkapna cenah mah mun ieu mah poe ayeuna 2 truk jeung awi 2 truk kai 2 truk cenah sugan we ke pabeberang da tadi teh ngomongna mah keur muat cenah oh nya syukur atuh ya gitu atuh pi abi ka itu ka jongkok heula muka nya ka toko masih baru ka can diberesan buka buku nu kitu perbukuan pembukuan pengeluaran pemasukan da can dirarat deui ku abdi oh atuh jiga tuh mitra ngobrol Mardi jeung si Abah ngatur rencana Mi ka dieu sekedap Mi aya naon pi oh Ami Maimunah lain ke mah Sabtu ting minggu isuk-isuk ting minggu subuh ya teh aki api teh reka Sukabumi ningali tangkal mahoni jeung jengjen jabon cenah boga informasi ti mana aya kai di Sukabumi itu ti jalan baturan baheula aya nu rek ngajual geus garorode cenah mahoni halus jang bahan kena ieu yang papan rada lumayan mahal hanya tengah naon pek bae ari bubuh jug-jugeun mah mitra padahal hate si Ami mah geus nyaho rek kawin sia teh mun dipokkeun mah tapi da si Ami mah geus ngatur strategi boga naon Mbah Murdasim da duitna oge kadi saeutik deui kurang leuwih ada moal lila ge beak cenah kitu komo ayeuna kawin mas kawin da moal lila ge bae da kita jong aing aki kitu patut maksudna nah hate si Abi mitra gancangna carita kira-kira pukul 12 sing garuruduk nya mobil darata awi 2 truk kai 2 truk nyatu ditarurudungkeun dipararnahkeun kudu digarawe diparkirkeun mobilna dinu pernah dipernahkeun
man Dudung jeung Amid rada cingahara rewos Dudung Mid Min kai teh euy lain juga kayak anyar ieu mah jeung awi tingali awi ge campur aya nu anyar jeung anu geus rada pareot gitu rada garing ya kan jika dioplos ieu mah juga lain ti salah jami da beungan ari ngarantang ngaran anyar ngalah maka ciri atuh komo awi kai oge ka ciri geus ieu mah tujuh aya geus garing kai oge kasok-kasok jeung dibeungkeut teh tuh tengah tingali tengah nagararing gitu luar jiga nu barasu mitra ada geus arapalnya komo Amid mah di sidik basana ti Bubujang jeung bapana Amih Maimunah teh nutur milu usaha di dinya teh teu loba omong Dudung jeung Amid mah cing ngaleos barang diturunkeun geuning geus datang barang teh nih geuningan irahasna sawareh deui paling oge ke minggu atau rebo hareup reboan anu rebo jadi ka jadi saminggu leuwih ieu teh kana ayeuna ieu teh Kamis paling kana Salasa atau rebo keun bae atuh ari geus puguh mah ari duitna kumaha ka di sawareh lingke ge da ngabejaan sisana teh sabaraha deui nya di poho deui engke lada aya bona ti ditu terus wadul aki-aki gede wadul nya ieu mah mitra gancangna carita urang singkat wae nya supados teu pabaliut ka ditu ka dieu wae kai deui awi deui diobrolkeun gancangna carita poe Minggu geus karencana geus bebeja arek ini memeh salat subuh dipikir-pikir kudu ka mana heula ieu kukurilingan sarada deukeut ka Cibaribis mah geus we di ke Minggu malah tos adan subuh tong memeh geus salat subuh we initna nyamanga wae agan dari abdi mangiringan nya kitu mi paling ge lah tos subuh we tos salat subuh ke bara initna Minggu teh teu naon arek Minggu ge arek subuh ge kumaha apih we lah atur-atur amih mamiluan we nu penting mah lancar puguh mah lancar kawina cenah meureunanya da geus apal teu kok teu ieu gancangna carita teu ieu deui lincak di poe Minggu geus tatan-tatan pakaian mawa malahan mah geus janjian jeung tukang riasna disadiakeun we jasna naon mah di dieu kuring mah arek dangdan di dieu cenah ceuk si abah teh geus pasini kitu geus adan setengah genep kurang hari ini Mardi jeung Mbah Murdasi lesat ini kalebak geus biasa mi angkat heulanya Abah assalamualaikum nya bah sok waalaikumsalam cing salamet di jalana ka Dedi mau mobilna muhun juragan idit atuh leos lesat teka kocapkeun deui wae di jalana da geus meunang ngatur sagalana gancangna carita nepi we dan teu jam-jaman kadinya mah setengah jam ge nepi ngan pedah nguriling miceun Salasa teh
Gok anjog wah panggung geus aya papayon aya nanaon ngancan dan rumah da sidik isuke buru itu haranyat taruluna mobil haranyat ka laluhur ka imah-imah gede rias malahan mah geus yeuna teu kacaritakeun waktu dibeberes di omean dia alus mah imah nate da dibere duitna unggul ku Bah Murdasim teh jang omean imah geus alus panggung tena sagala aya pelamina ya da geus kitu pan jas disadiakeun pakaian nanaon kocapkeun haneut moyan mobil teh jelema sewaan gitu teuing orang mana teuing saha nu ngaturna jeung Mardi kanu marobil aya kurang leuwih awewe ibu-ibu 10 jalma mah narang heui tatanggeyan anu meunang nyamper ti imah lebe biasa jiga nu nya geus weh nepikeun tepi we haranya malahan mah jalan kaluhur oge motor ge bisa ayeuna mah aya 1 meter teh celean setengah meter nu baheula tadi papas di jalan pakai motor gitu nya motor teh jadi bisa kaluhur dan Neng Tika rencana rek meuli motor terus kawin aduh jadi rada lega we jalan kaluhur ku geus kitu gancangna carita derweh atuh musik teh nya ngagembrung geus jam 8 pukul 8 lebe datang RT datang nya gancangkeun we carita di walimahan saksi ti lalaki Bang Mardi we sorangan ari waliman sidik bubuh akiaya biasa we ilahar gitu nurung anu di walimahan man geger gitu mas kawin 100 gram tambah duit 50 juta wah sah weh cenah mitra ngus sararea saur manuk cenanya adine malan bareng teh ceuk para senior para sehu geus weh mitra gancangna carita geus rumah tangga jadi geus sah ayeuna mah rumah tangga Nyitika jeung Bah Murdasim geus ngahiji wah gitulah rameana tatabuhan kitu teu kacatur geus geus beres geus naon pas geus bubaran hajat gitu geus narungtutan marulang jalma teh da onang-onangan ge teu pati loba nu sakulibak di dinya we gitu sangkannya Nyitika geus rumah tangga aya anu cingkara kecewis mah da pro dan kontra ari manusia mah nya nah aki-aki euy cenah aki-aki itu aing amit-amit loba duit ge mu cenah aya anu gitu kan bae we aki-aki loba duit ieu mah ngadaguan pae pan duitnya jang urang aya anu kitu mitra da kumaha teh banna jelema mah beraneka ragam pikiran jeung patuju jeung tujuan kocapkeun malam pertama geus beresan lekasan bubaran hajat ketapkeun malam pertamana si Abah Murdasim jeung Nyitika
atuh geus beres-beres terus naon geus maju ka pukul 8 geus rada simpe malahan mah bangun nu capek aki-aki karek nangtung sasalaman oge geus karasa ripuh ini tika mah nyawa bunga we cureleuk we beuki didangdanan mah atuh bagja we ning tika mah da sidik ongkohannya arek ngala duit ieu mah keur pas malam pertama nya gitulah tanaga gede lain tanaga nafsu gede tanaga eueuh hari nyitika ada parawan samarukna kitu ukur kieu ngan kos kitu teu pugu Bamur Dasim teh jiga entong sudah klodok tapi tuur norok tau awak ngegeder mitra ampurannya gede hati nama nya gitulah samaruk nama gitu rumah tangga teh da haringaran parawan dinyaho kumaha nu penting mah kasebut malam pertama geus beunang we kitu nya ka parawananana neng tika teh tong dipulgarkeun teuing bisi dicekal porno geus beres geus beunang we neng tika teh parawana ku Agi Murdasim eta geusna Agi Murdasim jiga reng hapranjugna teh jiga anu leumpang aya 2 kilo mah reng hapranjug jeung burial buncelik ngararasakeun lungsena jeung capena dari nyitika mana sidika tusugan teh kitu we ngalayanan heudah kumaha lalaki na beneran awewe oge geus maah geus nyitika maka cai nya bersih ngan Bamur Dasim ngegoler menang karak bengkang juga anu tos maraton gancangna carita mitra rumah tangga Bamur Dasim jeung Neng Tika geus hampir rek sabulan 2 minggu malahan mah material keur dibangun geus dibangun malahan mah barang anu arek dikatongohkeun ge dipengkolkeun kadinya satruk deui teh material dijieun bangunan saware jeleg we jadi material gede rada gede gitu tawa kajo aya pagawe nganakeun heula mardi we da mardi dibere kita dibawa ieu cenah tahun tengke ieu da teh Sukabumi teh geus kabalik we kitu nya geus 2 minggu mah jadi cenah mahonina ge loba barolong karoropok caladi cenah jeung loba hileud moal dijadieun duit cenah paingan ditawarkeun ka dieu da di ditu ge loba tukang meulah kai naon dijadi alasanna teh padahal si Abah geus marawanan parawan bari jeung reng hapranjug ge mitra kocapkeun di waktu harita geus 2 minggu material geus ngabentuk geus ngajadi pan aya keneh modal dina ATM si
abah teh duit pribadi duit manehna cekran manehna geus kitu teh material dibuka nyocet naon nu kitu aya we lah sanajan masih keneh saeutik ngaran-ngaran material atau usaha anyar mitra prosesna heubeul can setengah tahun atau 1 tahun mah jual maju komo ieu di jero lemur gitu ada angang kaca tangga da soalna di belah kulon belah kaler belah wetan teh anu warasna ka jalan eta teh material nu gede nu geus heubeul gitu jadi bersaingna leuwih berat ngalawanan nu geus berjalan heula kocapkeun janji yang tika rek dipanggulikeun motor meuli atuh meuli Nmax motor nu gede panggulikeun geus dipeleur geus alus jalan motor teh bisa ka imah kahareupeun imah gitu malahan mah imahna ge ayeuna mah geus weutuh geus alus kitu nya geus wah geus ieu we gitu geus layak geus alus geus ditemok geus dibata ayeuna mah wah da samemehna geus dibere pimodaleunana gancangna carita Pak Murdasim teh kaserang rieut panas tiris atuh ketika teh bela pisan pangarokankeun pangmencetankeun kumaha we ilahan kasalaki anu geugeut keneh karek 2 minggu kurang 2 minggu atau sabulan kahandap ubah teh mah da anger nyangket nama Kajang Karmin anu keur kuliah di Jakarta bogoh baheulana yang tika nyetika teh mitra cak urang tuna heula carita anu keur saruka bunga di keluarga Akiyaya ayeuna amu si Ami Maemunah dudung katut RT jeung lebe malahan mah ditongo anu mobil tarurun arek ngajujug ka Cibaribis malahan mah jeung lebe sagala tadina mah arek RT unggul jeung jang dudung ari PT geus weh minta surat talak sekalian minta geusan weh da geus dipuguh maranehna geus kawin da pangabogaana naon oge buah tanah nu di mana nu dimeuli oge lolobana mah titinggal kolot Ami Maemunah jadi mutlak tuh jadi turunan jadi surat-surat oge di kaamu ngaranna ge Maemunah Amu Maemunah kecuali nu geus dibarikeun ka nyicici hancenganana tah di belah dieu dudung puguh da geus rumah tangga tanah aya imah lega geus pararageun kitu nya anak boga 2 teh geus kitu ari nit we atuh ngajug ka Cibaribis ngadog-dog ngajorag gitu tapi ngajoragna secara lemes da mawa pengurus mawa RT malahan lebe jang cek dudung jeung Bu Haji jeung Ami Maemunah turun atuh dius kana mobil nu hiji deui nu warnana hideung itu arinit teu kocapkeun di jalanna wah bener udah wetai belah kaler teh aya material saya terjadi panas terjadi amek ke Syami mah da
eta tujuanana atuh tarurun tina mobil alah mitra waktos kabujang sep kan anjing orang traskeun deui dina bagian ka-18 dina judul aki-aki nyanung apunten seueur pisan lepatna apunten pisan kasuhun apunten ka mitra kabaraya tong hilap-hi like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul kanggo pun di Banyaran apunten nu kasuhun sakitu nu tiasa kadilu duikeun dina carios ieu keun anjing urang teraskeun deui dina bagian ka-18 sakitu nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.